Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing pamiarsa, alhamdulillah dina denget ayeuna arurang tiasa patepung lawung kangge ngabagi warta kabalarea. Dina edisi dinten Sabtu kaping 11 Februari 2023 sarangku simkuring pun Aldiansa oge simkuring Kenza Brina dina dengat ieu simkuring sareng Kenza Brina teh bade ngabewarakeun salah sahiji tempat wisata anu hitsnya nuju hits di wewengkon Tanjung Wangi Kecamatan Cicalengka nyaeta wisata Karembi Wetan. Ayeuna tos aya rencang urang Rida anu bade ngadugikeun kaendahan Karembi Wetan. Hatur nuhun ka Kenza Brina sareng Aldia nu aya di studio. Abdi ayeuna nuju aya di wisata Karembi Wetan. Nyaeta wisata anu sok dijugjug ku balarea. Dimulai murang kali dugi ka sepuh. Anu sok rarenang oge aya, anu mancing oge aya. Karembi Wetan oge sok diangge kemah, sok oge dianggo tempat bala kacerakan. Ku kituna Karembi Wetan teh sae ku kaendahanana anu matak tiis ceuli herang panon. Ta pamiarsa kaleresan di dieu nuju aya pengunjung ti barudak sakola. Hayu urang taros salah sahiji budak sakola nu nuju aya di tempat wisata ieu. Punten bade tumaros. Enggak teh. Kumaha kaendahan ti wisata alam Karembi Wetan ieu? Karembi Wetan ieu endah pisan alamna sarengnya tempat nage keneh asri gitu. Nah, buat nyili tempat ieu. Kumargi nya tempat ieu ge endah pisan, asri, sareng sejuk komodei kanggo niis mah gitu. Kumaha kesan sareng kesana? Kami kesannya mah bahagia, bungah lah hati teh gitu, ninggal alam nu masih asri mah. Kami pesan sih nya kanggo tempat ieu supados diperindah deui sareng dijaga kangge pengunjung ti sampah-sampahna. Mohon hatur nuhun. Sami-sami teh. Tos sabaraha lami di dieu? Atas 3 tahun teh dia teh. Oh, pami ramena tempat dieu teh dinten naon wae? Dinten Sabtu sareng Minggon biasana teh. Oh, weekend. Mohon weekend. Biasana ti tabu sabaraha? Biasana di tabu 8 dugi ka tabu 5 biasana teh. Oh, pami bukana? Nya tabu 8 pagi-pagi gitu. Oh, mohon. Pami saura tempat ieu teh tiasa janten rekomendasi tempat wisata atau tempat kemah? Tempat wisata tiasa, tempat kemah tiasa teh dia mah teh. Sok rame tapi anu kemah. Lumayan ames teh. Oh, mohon atuh hatur nuhun ya. Enggak. Sakitu ti tempat uwi deui ka studio. Asa warta dinten ieu urang cekapkeun dugi ka dieu. aya sahur di sepuh urang dinu kiwari ngancik anu dihari sejak ayeuna samperin jaga simkuring pun Aldi Oge simkuring Kenza Brina sejak amit mungkur amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.